Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya tepang deui sareng tata dan miharja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda. Judulna Kembang Puringkak karya Godi Suwarna. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Geus sabeu pisan uing tetepung-tepung jeung si laing. Kamana wae euy? Kumaha? Cager si laing? Atawa teu cager-cager? Si ading nu nyarita teh kung si tepung jeung si laing cenah di kampus. Keur nutur-nutur bujur kuda liar, nu buluna pula susu, nu ngeplak teh majarkeun teh. Tapi lain cenah lain Rahma ieu mah, anyar deui. Nya kitu eta teh. Heueuh we meureun nya, da si laing mah aya bakat pisan kana toloheor teh. Kumaha Rahma atuh? Mun geus diputuskeun keun atuh haturan uing. Da tadina ge uing heula nu mikeuyeung Rahma teh. Emut si laing. Tapi duka ketah, duka teuing. Naha uing bakal cager mun diparengkeun nyambung deui jeung Rahma. Hate tu da euy. Dina nyana ge Rahma geus teu ka si laing. Mangsar-mangsir we nu aya uing mah. Nyaeta atuh pangacian teh teu kungsi karumpul deui ti barang uing ngarandapan peuting nu matak muriding. Padahal kurang kumaha nya. Naon teh ding? Cekeng da puguh keur malaweung teh. Si Gejul, Rahma ge kapan sakitu geulisna? Si ading gogodeg. Anu torogan we si eta mading. Hejo kanju tuda apan pokna ge teu hayang ieu cenah nyandung teh ngan turunan nu kuat. Cekeng ngupat si laing, tuluy uleng ngimpleng Rahma. Rahma, kacipta we harita tah. Moal poho da puguh uing ngalaman kajadian anu hese dipopohokeun. Kajadian nu teu kungsi dibetuskeun ka sasaha. Waleh-waleh soteh ka si ading beh dieu. Kitu ge teu dikabehkeun. Kajadian nu ngalantarankeun uing mandeg mayong bae palebah urusan jodoh. Keur mah eukeur aya bakat kana jomlo sugan, turug-turug bet ngalaman sawan kuya. Si laing ge pasti apal kejadianna namanya. Beja ti batur atawa buat ti Rahma, tapi teu naon ketah. Kuing angger rek dicaritakeun. Kudu ditulis itung-itung terapi, sugan nyaneh teu ginggiapeun saumur-umur. Kitu cek si ading ti bareto. Jeung sugan bae kaos ku bapak di lembur. Susuganan kahartoseun ku anjeunna. Da uing keukeuh ngusulkeun sangkan kembang sedep malem ka memeutna nu nebak diburuan diganti bae ku nu sejen. Naon bae kembangna mah, asal ulah sedep malem. Rek lalajo drama harita teh, rek karumentang. Rahma keur dangdan keneh di kontrakanana. Atuh uing keur api-api ketak-ketik dina komputerna. Kan tenan manah uing badis bedug usum dulag. Red deh kanu keur dangdan, maling-maling wani soteh. Di jaket kulit bodas Rahma teh, digulung seret sikuna, teu disletingkeun. Di jerona make kaos pulas hideung tangan panjang. Saules jeung calana panjang nu nyitak beuleuh genjeurna, keur nyisiran. Da puguh penari, endah ka usik-usikna Rahma teh. Bukna dirumbaikeun satak-tak, kumpluk bari meles. Kawasna karek diangir, da mending ngahiliwir sengit sampo. Tina tipna kapireng lagu Wonderful Tonight. Tosnya, tos dihapunten ku Rahma. Awas, tong sekali-kali deui. Cek Rahma nu ujug-ujug ngalieuk. Puguh we, uing kapergo keur maling-maling. Kapalang. Terus we diteuteub pameunteuna nu hibar kana manah uing. Duka tah meureun deui jeung henteu mah. Ngan uing asa keur aya di mana boa. Rahma neuteub mani nyeceb sia. Teu kuat oge tungtung nama. Uing tungkul deui kana komputer ngadeluk. Leres moal sakali-kali deui cenah deui. Moal atuh pantos ampun 7 kali. Kitu asana nembalan teh, tapi duka ketah. Buat teuing teu kitu. Genggrong asa janten garing naker jeung letah asa seuseut deui.
asa teu percanten ah. Rahma godeg beri malik deui kana eunteung, buukna diriab-riab. Seungit sampong ngehiliwir. Uing mengukur ngerahuh, ngetik deui, muleuikeun puisi curhat alias curatan ati ti pamaget nu alit burih. Betras kasih laing. Angger siama kalah nyajak, sampeurkeun geura sing aya kawani. Ceuk si laing harita geuning, basa uing ngadedekul di kantor senat, nyieun sajak haturan Rahma. Ada siama main gapruk kabisa teh. Mending kieu we, cekeng. Rumasa taya kawani. Kuno sia leuheung mun ngartieun. Uing anteng hulang-hulang mikiran pikalimaheun. Antara hayang jeung teu hayang jentre curhat teh, era tuda. Padahal pila kadarek nembrakeun kahanjaka, pedah kungsi ngajaliran Rahma. Poe Sabtu minggu tukangna jang jitepung di kafe barak hareupeun kampus. Di jam 2 cenah ngajajengklukna oge. Mulang-mulang jam 5 leuwih cenah. Ari uing nganter heula si Dini batur salembur. Keukeuh tuda menta dianter ka Cihampelas balanja. Ari pek teh kabablasan, Rahma terus ambek. Meh saminggu teu beunang ditanyana ge. Padahal kirang kumaha onggeng-onggenganana uing. Nganter si ading ka dokter kitu alasan teh. Sangkan aman. Nanging nu baeud bet angger manyun, nyungcung. Kantenan, uing bati huleng jentul. Da puguh menang hese teh atuh wawuh teh. Teu kawasi laing. Uing mah teu kalebet ahli ngadeuketan wanoja. Jomblo apan cek si ading oge. Apal pisan si laing ge. Tos 6:30 geuning, yuk ah. Rahma nguniang. Ngaranjuk da puguh keur ngahuleng. Tuluy nangtung uing oge sanggeus maruman komputer. Saku rada kembu ladang mantuan penelitian. Leumpang gigireun nu rada mencrang. Mapaigang nu asa jadi baranang. Beak sia, beak bungangang. Kacipta bakal gujrud sarumentang. Nu tuluy ibur sa Bandung. Reh uing nu katelah jomblo. Kaparengkeun pajeng ka bentang nu pangmencrangna. Bagja parat kana tulang jeung sungsum. Seret dieu mah wonderful tonight teh gumalindeng keneh dina manah uing. Duka tah aya bulan jeung henteu mah. Tapi nada mani asa ngebrak pisan jalan ka terminal teh. Sungut betah hese di balem-balem. Betah hayang arangah erengeh bae. Komo basa Rahma ngawitan muntang mah. Basa cangkeng ngadon gesrek jeung cangkengna. Basa rambutna hihiliwiran. Basa ngaliwat ka hiji imah nu reyem-reyem nu diburuan aya kuburan. Gusti. Kang Deden. Aya nu ngagentraan, sorana dilaeu-laeu. Uing ngalieuk. Ngabohong diantosan di bumi. Dini geuning nu nyalukan teh. Aing mah aya-aya bae dasar kudu mancangkeun lalakon. Uing hemar-hemir. Si Dini kalah umat imut. Asa bukit sentil bae budak teh. Padahal can semester acan di Bandung na teh. Harita uing kasima. Deg-degan. Badis bangsat kapergo. Karasa rema Rahma ngendoran. Kacihamplas deui yuk. Aya nu hilap teu kagaleuh. Kang Deden sih rusuh tuh Sabtu pengkermanya. Si Dini terus umat imut, lunggak-linggak, ogoan pisan. Mending mun geulis onaman. Moal tiasa Din bade karumentang. Kitu asana nimbalan teh. Sabot ngareretan Rahma, sabot tuur nyorodcod, sabot nu direret kerung. Alah sombong euy, musuh lah. Si Cetek teh duka ngalios ka belah mana teu disidikeun. Da uing terus ngareretan Rahma bari leumpang. Tapi geuning bet riuk-riuk Rahma mah. Kalah muntang beki pageuh. Galecok nyaritakeun pagelaran tarina di aula barat. Ari uing geus asabek bae diketig punduk. Galak cenah ceuk si ading oge Rahma teh. Uing hayang waleh bae memeh manehna ngerwod, hayang minta dihampura. Rumasa geus ngabohong. Tapi da teu pok ieu. Kalah inget ka si laing harita teh. Si laing selaku konsultan cinta. Hayang nanyakeun kumaha nyapi hojaheun mun yang hareupan situasi kawas kitu. Da rumasa atuh
rumasa taya pisan pengalaman. Cerahnya tinggali meni bersih kitu. Rahma nunjuk ke langit sanggeus jempe sawatara lila. Uing tanggah tapi langit duka bengras duka mendung. Dadu duluan jadi pating beleg-beg. Inget deh kana pituah si laing. Montong ngaku lalaki mah najan katohyan belangna. Gengsi kudu dibalikeun sina belang di awewe. Gitu asana kasauran si laing teh lain. Tapi kumaha atuh? Kumaha malikeunana? Da ieu mah karuhan kecerek pisan. Bentang Kang Den, bentangna. Langit sapertos nu dipayetan tuh. Rahma tuh tunjuk. Bentang. Nyawe, rea bentang nu maluntir dina hulu. Rahma terus nyaritakeun hiji panata tarikawan nu kailhaman ku bentang sulintang. Sorana angger halimpu, teruak teriuk. Bangun nu geus poho kasih dini, bangun nu teu kuat kieu sanajan geus dibohongan. Sabot kembang teh terus we direretan, maling-maling. Nya sigana tambak teusing, lah-lahan rema-remana dicekel. Rahma ngeranggem, pageuh. Yakin weh, beki yakin manehna teu katutuluyan. Wing ngerahuh, ngemplong. Nyawe geuning euy, horeng bengras pisan langit peuting harita teh. Coba bentang namani baranang deui. Anjog ka terminal, angkot pabaliut. Wing luak liuk neangan angkot nu ka kebon kalapa. Nah atuh Rahma bat kalah ngajanteng hareupeun tukang kembang. Si laing oge uninga meureun, eta geuning euy, sok rea tukang kembang sedep malam nu ngajajar di terminal. Teu kateguh naon maksudna pangna Rahma harita bet meuli kembang sabeungkeut badag. Teu kateguh nepi ka kiwari oge. Cepeng Kang Den, pokna bari ngasongkeun sedep malam sabebedan. Kanggo naon? Uing ngahuleng sabot nampanan. Ah cepengan we. Cenah bari tuluy nuyun uing megat angkot. Bingung deuleu, bingung salaput hulu. Ari rek dikeupel da puguh gede teuing begetan kembang teh. Culang cileung. Hulu bedak dumadak ateu. Tungtungna disangkeh we kembang teh. Disangkeh kawas ngeis orok. Red ka Rahma. Ayem we geuningan manehna mah. Ayem tengtrem sabot megat angkot nu ka kebon kalapakeun. Kena taksi yuk, cekeng. Da kacipta atuh mun kana angkot mah, geus kacipta kana di lelajoan batur teh. Ngajago ih, kana angkot we meh mirah. Cenah bari nuyun. Dipayun calikna neng. Maksud teh sugan bisa keneh nyalametkeun pameunteun uing nu geus mimiti pating sariak. Kembang meleber, uing betih maremir. Yuk dipayun. Dipengker we ah. Omong Rahma bari unggah kana angkot nu kosong keneh. Heuleuh, malam mingguan ang. Cek si kenek bari melong kana kembang. Gandeng monyet, kenek teh sia. Cekeng saangabna. Kenek nyirihil teu beudang diperlengan, di juru diuk teh. Ngaduan nyempot bari nangkep kembang nu beuki meleber bae. Diuk page gaya jeung Rahma nu ngaleng, nu beuki geugeut. Ari uing kalah hayo merong kembang. Mun teu keur kitu mah resep uing oge deuleu kana kembang sedep malam teh. Sumpah, sok inget ka lembur. Diburuan nebak kembang sedep malam. Hade urus. Basa ka lembur uing, si laing ge kungsi muji sedep malam pelak bapa. Inget, sok waas ku meleberna. Lora asya harita mah kalah kasamar pola. Wingan ukur bisa ngadua, mugi-mugi angkot sing terus kosong. Ayo, malam minggu, kapan lagi, siapa lagi? Si kenek gogorowokan bari cicirihilan. Kasih. Lain doa nu teu dikabul meureun euy. Tapi da geus puguh malam minggu. Ti lebah panorama geger kalong, ngampurudul nu rek malam mingguan. Rea ari nu sapasang-sapasang teh mah. Tapi da batur mah teu bari ngareis kembang atuh. Angkot dedet teu lage, teu wani tanggah ieu. Sieun aya nu wawuh, teu bisa disumput-sumput siah kembang teh. Sebabet kitu atuh.
Kacipta panginten ku silaing oge. Uing ngeluk. Buah badis buah kenging nyejek. Tapi nada asa beki nonggerak wae banget uing. Nu bawa kumaha ecei nada karaos panas naker. Badis nu kenging ngageseng. Cepeng heula kembangna sok. Uing ngaharewos. Harosos. Cepeng ku Kang Deden we. Dina film kayak Playboy masuk nyaranda kembang. Kitu asana mah cek Rahma teh. Teriuk-riuk deh kitu na teh. Imutna angger leleb. Uing ngerahuh. Enya we meureun ari dina film mah. Nanging pan uing mah sanes urang barat. Tetebiheun kana Playboy. Urang kampung manyang munyung uing mah. Kajalan gede oge aya kana 7 obereunana cek silaing teh mah. Angkot ngelekeb, harudang, penumpang jerempe. Pasti kena renjokeun. Da karasa peneuteub teh mani rangseb kana beungeut. Mangkaning lain lalampahan tereh-tereh karo mentang teh. Beuki bingung mikiran naon maksana Pangrahma betega kitu. Males kitu pedah dibohongan teh. Tapi mun ambek mah da kudu katenjo riukna. Resep teu angkat sareng Rahma. Maneh nang harewos nompo kana cepil uing. Uing unggek bari malik neuteub. Teu taya semu-semu ngemuka keheul. Habeut wae geuning senyum atuh Kang Den. Malah geugeut sorana mah. Uing ngarenyu maksakeun imut. Moal teu menyon imut teh. Kadenge nu nyikikik. Uing beuki ngesang. Mun kongang mah hayang luncat tina jandela. Petras deui ka silaing harita teh. Rek kumaha sia mun silaing jadi uing. Lila-lila mah cangkeul oge tungkul wae teh. Uing cengkat saeutik. Tapi gasik tungkul deui. Gusti, diah geuning di hareupeun teh. Diah kenal meureun silaing oge. Lain wobuh deui uing mah da puguh manehna teh sekretaris senat. Bogoheun ka uing cenah diah teh cek si ading mah. Gusti, kumaha teuing emutana nanyaksian ketua senat nangadona nangkep kembang dina angkot. Kaharti pisan mun manehna teu nanya teh. Tangtos kana ngiring birangna teh. Aya paburdaan syah deui. Kareret saliwat. Dosen nu panggalakna sadunya mun cereng. Ras kana tugas nu teu anggeus-anggeus nu ditatagih wae ku mantenna. Gusti, mun inget kalebah dieu ngesang tepi ka kiwari oge. Beuki ngesang barang inget karo mentang. Kacipta mata kuyurna. Kagok edan, malam minggu sekalian. Mari sayang, malam mingguan ya. Si kenek ceceleuweungan. Diah duka turun lebah mana. Mugi-mugi manehna sing dipasihan jembar manah. Mugi ulah ngucah ngaceh. Pabudan syah deui direret teh geus teu nyampak. Enjing bapak, enjing tugas mah tantos kasanggakeun cek hate. Angkot teh teu ngosong-ngosong. Saban aya penumpang anyar unggal kala sejenghokna batur. Kareret nuting serengeh, nuting harewos. Harita sedap malam beuki panas karasana. Asana nangkep ruhak batok. Tanda cinta teh kitu ieu teh. Cek hate sabot merelengan kembang. Kembang nyambuang saangkot. Ari uing bet kalah murel ngambeun nu ngadalingding teh. Ras deui karo mentang. Asal leuwang pisan. Tapi Rahma mah angger we ayeuna teh. Pisan. Ai, asyik ya, bawa bunga ya. Gigireun pisan nu nyarita kitu teh. Uing ngalieuk, breh, bencong. Anjir, bencong pisan. Make jeung ngajembel kana pipi sagala, kawas nu gergeteun. Teu kaampeuh saangkot ager-ageran. Badis nu kabardahkeun. Bangun nu dibarendung ti tadi mula. Ari uing tiba heula ge sieun pisan ku bencong teh. Moal apal silaing oge. Kantenan uing muriding sabulu-bulu. Tapi rek ngeser ke belah mana da pugu angkot dedet katsida. Si bencong melong bangun bari kutap ketap. Kawas-kawas nerek ngerekeb kana punduk. Ting puringkak, ting sariak. Pacarnya ya mbak. Cek sakadang bencong nyang gereng ka Rahma.
Ngiri ya. Balon Rahma beri imut leleb naker. Idih ngiri, nggak usah ya. Cowok kok bawa bunga. Kayak bencong aja sih. Cenah beri ngorowot kana dada. Sorana ngagoronggong. Nong toreng nepi ka ayeuna oge. Setengah luncat turun tina angkot teh. Kapireng bae ager-ageranana penumpang. Dina beca karumentang ngan ukur pisang ngaleh-leh. Teu kungsi kumpul deui pangacian teh. Teu kungsi sok sanajan Rahma ngalende bari ngusapan bari neuteup beuki geugeut. Geus karuhan berang anjong karumentang mah. Lain kabur deui pangacian teh. Bur we ieu mah. Harita keur meujeuhna rame tu dan kudu narungguan waktu pintonan. Diburuan di lobina. Jaba meh kabeh wawuh deui. Seniman ngora, kasepuhan, nupi ka sebeleun, nupi ka ajriheun, ngaliud, ngagimbung pisan syah. Da kitu biasana oge. Wa aya si lain ge. Asa mending diliwat we lebah dinya namanya. Keur mah teu patos eling deui. Deket-deket kana ngalengger harita teh. Nu inget teh ukur kembang nu teu lesot dikeukeuweuk. Ukur Rahma nu pageuh ngaleng beri terus umat imut. Pangacian duka marabal kapalih mana. Duka. Hidup penyair jomblo. Sawer. Sunatan heula euy sunatan. Asa kitu nu ting ngorowok teh. Aya suara si Sony atawa buah si Awi ketah. Asa ngadenge dog-dog deui. Asa nenjono arengklak-engklakan asana. Heup we nya euy. Sing hawatos we ka uing. Dipanjang kenting mah kuriak silai ngiringan wirang keh. Da cerita pondok ieu. Teu naon meureun dipondokkeun oge. Ngesang nama ngarang teh. Tapi da si Ading keukeuh pisan kudu ditulis cenah. Hitung-hitung terapi teh ameh uing teh jomblo seumur-umur. Heup Tapi keh heula ketah. Kelanan euy kek. Asa rek rada manjangan cerita teh. Kieu geura euy. Si lain ge apa meureun geus heubeul pisan uing teh teu ngabedayeuh. Ngadon ngahihintu we di lembur. Tah mangkukna uing ka Bandung. Nah geuning euy, bet jadi rea pisan muda-mudi papasangan nu ngadon marwa kembang, nu dikareupeul, nu ditaranggeui, nu ditarangkeup, nu ngajaringjing di mana-mana karituna teh. Di kampus, dina angkot, sapanjang jalan, di BIP, di alun-alun deui. Rupa-rupa di kembang nama lain sedep malem bungkul. Warna-warni deui. Cing euy, sugan si laing uninga ti iraha usum kituna teh. Kumaha nya? Mending dipanjangkeun bae kitu carita teh. Cag baraya duwi ka dieu dongeng Sunda anu judulna Kembang Puringkak karya Godi Suwarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dina behaja pamit permios.